kayaknya ngopi Iya bumbu. karena rosong kieu gula. Iya uyah. Kopi kosong kumbaheun pabalata. Bingung geuning ditinggalkan pamajikan teh. Aing mah. Ya, kieu geuning ditinggalkan ku pamajikan teh sapi teh. Bingung jadina teh. Kopi di dapur. Gulana kosong. Pada samara we unggul. Ningali kumaheun loba. Aya ngopi, ulun pangieunkeun. Di luar hujan. Kumaha ya? Bararingung jadina teh, tinggalkeun ku pamajikan we. Kumaha nya yang ngopi ya? Rokok 4 jam gitu ya teh nu bieu. Kopi yang kopi aduh aing citaheun eueuh. Di luar hujan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam gandeng-gandeng teuing gitu teh. Hei, kemana? Mau apa aja damang? Alhamdulillah. Anger wae kieu. Kieu we lah. Dieu kan dieu. Di asal wae aja. Naon nu anger teh? Eta ieu. Aduh aing geus apa-apa. Siga kuda kuda iria. Oh, makanya. Sakit itu saya guruna euy. Kopi can. Can euy. Sarua. Aduh bingung teman itu untung atuh itu. Oh gitu. Cok. Aing mah euy. Meunjing. Mah gitu. Aya. Ieu nya bukan anak buah. Buka atuh urang mah anak bawa tiba lagi loba. Kita teh mah rokok euy. Oh bener cicing urang ieu geroan lah. Met. Tadi Met. Cik pameserkeun kopi Met lah jeung rokok. Kagok pujang ye. Karunya ya si ieu ye. Met. Sok ada urang Met. Ulah ke lah Met. Ya sujang piit ka dieu ngopi. Ah, Pak Haji, naon Pak Haji? Sosok terus ka dieu. Kela Pak Haji, kela kagok Pak Haji. Ulah ke lah keet teh. Kela Pak Haji, kagok Pak Haji. Men. Sok buru men. Ya karunya ieu ujang piit yang ngopi yang ngerokok ya. Sok enggak pangeserkeun. Men. Naon Pak Haji? Pangeserkeun kopi sareng rokok. Eta atuh biasa we lah di warung Harun. Rokok 2 bungkus banyak. Kopina geus saruntuy. Mohon. Oh, iya mana ada lah. Iya nama. Mohon. Mohon sok. Enggak ya? Hebat saja lah duit. Nah, itu. Ayeuna teh. Mah euy tanya kasih haji. Bisa kitu. Gimana gugurna ji euy? Wah, rahasia dapur eta mah. Sebenarnya ti monyet euy. Eta mah ngaranna nyengik. Lagi itu. Ieu, nah ada jadi teh nu halal. Nu barokah. Nya, Heeh benar. ari maneh ayeuna jang naon wae hirup. Ah kieu we untang lantung. Sehat penting mah nya. Bingung teh itu untung Jawa hidup teh anggar. Lain ya, asa tadi jawaban teh eta we, mang gitu tung. Emang hirup teu mang tung atau kumaha? Oh tungtung enggak bingung teh. Tah eta jawaban teh anu dipikir gitu nya ku urang. Asa jawaban teh teu mang tung. Iya. Bukan lah kacamatana. Nah, itu pasti kene baheula make sendal capit. Tah ieu. Oh deui nama euy. Bodoh ieu. Oh deui nama euy. Eta mah kalau tingkat wae di nya lain mah euy. Kumaha ingat teh baheula euy. Naon? Nah manu. Ngalaman lu. Aing euy. Asal ieu aja euy anu meuli kopi euy. Ayeuna ka Arab juga nama euy. Jang, meuli kopi teh teh ngampura we jangnya euy. Ring ka mana meulina jangnya euy? Ka Israel dia Si nama. sabar je lah. Yang ka Arab euy. Tah geuningan euy. Duh, nuhun pisan
Ari eta naon? Kan men? Salah. Itu jujur ke kamera ieu. Ada ini tadi beli kopi aja bayar sotek. Kesel ke sotek. Astagfirullahaladzim. Buat jeblok ya euy, buat pulang teh kieu teuing. Tin Agung. Allahu Akbar. Nah, Iya, tekaran dong bukan gitu. astagfirullahaladzim. Anak buat kita dikukut. Tekaran. Ini ngukut teh mari mau Aduh. botol dipiraharanya. Kira tuh babon. Astagfirullahaladzim. Sok buru ya kena ya. Kopi udah naon sok teh atuh. Jangan mah jangan saso. Yang cenono ya. Kata kayak si Memen. Aduh, kayaknya ya. Ganti ya. Aduh jangan yang kudu ji euy. Ya kan keur meuli ya ieu geus aya udah mah. Udah mah aya ya. Kanan besin ji. Nah, geuning teh bener. Terus ya. Leres. Nun bisa lemetnya. Ada double gede ya. Kita bacanya. Tora Edan, Tora Edan ya. Pas itu Pak. Ada double gede men. Nun men ah. 3 jam kemudian. Pak Haji, iya punten Pak Haji kopina lami aduh. Iya nu Pak Haji 15. Iya 5.000. Ya tuh nuhun, Jang. Nya sami-sami. Alhamdulillah geuning jang. Kopi aya, rokok aya. Mantap euy, mare bawa ge euy. Hanjaka jang euy. Nu maneh mah 5.000 cenah. Nu urang mah 15.000. Kunaon tah jang? Palingnya mah coba tuh, sama si Kikin euy. Si Kikin mah goceng we lah. 5.000 euy, beda euy. Karunya jang. Aduh. Cing ji euy, meuli-meuli tengah meja tuh jadi deja euy jadi. Aya meja mah. Mana? Tara ku meja. Aku di handap ngopi Pan euy. ngampar pada disare baru dah. Aduh bingung teman tuh ji. Eta Eta deui. duit ji euy. Eta deui. Mang naon disebut teh? Manggih teu manggih tungtung. Naon eta teh? Untung-untungnya ya, untung-untung jalan. Untung-untung hirup. Eta jeung eta teh deja ieuna. Anu sih kumaha ji euy. Nu lain atuh lah. Bingung atuh. Bingung aku naon. Bingung lah di mana bagong pangijing mau gitu. Kita bingung. Yang geus atulah aya mah kieu we nya jang. Kopi geus dibayar ku urang. Rokok geus meuli. Tah ayeuna mah Ujang baceo we sok nyaritakeun masalah ayeuna Ujang jeung si Dewi teh kumaha cing cenah. Ngadenge geus sare kawin cenah. Iya ji bingung teh euy. Kumaha cing? Lo bakal hayang euy. Kaji, kahayang dalam hal naon eta teh jang, Ji. Jadi si Dewi teh kieu nya hayang memboga imah cenah. Yang boga imah kahijikeun bae. Ari kahayang mah KBG da manusiawi, jang nya. Tinggal balik deui ka Ujang eta mah. Meureun Ujang ayeuna ku gawe nya, ku gesit. Bisa meureun direjekian nya. Tah nu kaduana jang kumaha? Kadoana mah intina mah teu narimakeun euy. Teu narimakeun dalam hal naon teu narimakeunana? Ya. Apakah perekonomian, kekayaan Ujang ayeuna? Kekayaan. Terus cik eta naon rokona atuh seuneu lah menggeuna. Aduh bener. Kumaha dipanggolikeun ku urang teu dirokok. Aduh, lain Ji. Jang. Teu salah make kopi ya. Oh nya bener po. Aing Ada ingatan ji euy. sok nyarita deui cing kumaha. Geun sugan ke aya babantu mun di urang. Saeutik-saeutikeun mah sakeclak meureunna jadi saember. Nya, sok nyarita deui, naon deui? Anu jadi teu sinkron. Masalah hubungan teh. Intina mah meureun la jodohna we. Mentokna we di mana ieu mah? Bae mentokna mah masalah dina perekonomian. Perekonomian. Keur mah ayeuna teh ekonomi teh keur harese na teh. ASC-nya, bener. Sok pikir enaknya pengangguran di mana peh di PHK. Oh, nu balik ka ngomong teh. Bener ya sok ayeuna tingali pengangguran. Mau ribu-ribu pengangguran di mana-mana ya. Geus aya ulah ka politik. Politik. Iya. Dengekeun sok pada ngomong wae jadi budak teh. Geus kaalaman tuh urang. Euy. Anggar atuh kolot urang. Hanya mah kok teh kota paksa tuh. Astagfirullahaladzim. Sia, dengekeun. Biru rek mikiran negara, rek mikiran politik. Atau rek mikirkeun mah ya. Pilih pribadi. Iya. Keun eta mah ayeuna negara aya pemimpinna. Nya,
Sakola ya guru nawe. Iya dinya. Guru boga murid teh. Naikeun heula. Cing kumaha sok. Apa Firaun? Bener anu ngobrolna. Ya, so Firaun tah. Firaun apa? Firaun? Apa? Anu dibawa di musnahkeun ka lautan ku Gusti Allah. Jeung para tentarana. Raja Firaun. Heeh. Kayak namanya Heeh. ekonominya sejahtera. Ayo dengikeun Ujang. Keun baik berpolitik nya. Bela ke negara, bela ka ulama, keun baik. Teu jadi masalah. Sok naon eta si Dewi urang mah yang carita si Dewi tah. Kumaha deui? Ya namanya ada geus putus anu euy. Oh no. Dan narimakeun papa nama euy. Dan narimakeun kekayaan. Hiji papatah ti urang nu geus berpengalaman ya. Lupakan, maafkan, ya. Jeung naon deui deui? Lupakan, maafkan, ikhlaskan. Oh iya. Tah eta sok. Geus aya naon? Nya deui nya. Jangan deui buktikeun. Kalau nyata. Geus eta mah samanya naon ge. Good job. Oh gitu masalah dirinya jeung si Dewi teh Jang. Iya bener Ji. Tadi nama aya carita bahwa maneh teh Jang rek kawin. Borok urang rek ditanggung tah. Sagala rupana Jang. Anu Ji. Kunaon jadi bet ngalamun maneh teh? Heeh Ji, bingung Ji euy. Atuh betul jadi euy. Mun jadi mah bisa dibiayain bibinya Ji euy. Bisa urang kawin Ji euy. Terus kumaha atuh hayangna Ujang maneh Cing teh? kumatan solusina Ji euy. Minta solusi ka urang. Gitu. Iya bener Ji. Tah geus pan solusina mah dibejakeun dieu. Ikhlaskan, lupakan, maafkan. Sakitu. Itu bisa boga gitu. Heeh. Dukun mah hade lah. Dukun. Aya dukun mah. Di mana Ji? Ngan saukur nganter aya urang mah. Tuh di Cilebak. Aslinya dinya bisa gitu. Ah, urang mah teu bisa atuh perdukunan mah. Urang mah haji asli. Wah banyak. Haji gejul urang mah. Ayo kita ke mana Ji? Pamajikan? Hah? Urang keur eul apana biar ge apal sorangan. Kabur? Lain kabur keur pundung. Tunggu punah. Apa anu kaopat yang mobil? Ya, gua yang naon? Anu kadua yang mobil. Geus dibere anu kaopat mah kurang mobil. Anu ieu. Anu kalima. Anu ieu. Oh, dia dari mana? Anu kadalapan. Can dicumponan. Da ku sabab duitna nu ngontrak naon can layar. Gitu, Jang. Ini malah ku ekonomi ku hese. Lain ku ekonomi, si dikayaan orang mah kieu. Ekonomi yang mencukupi. Ya, ekonomi itu naon, Ji? Ekonomi teh naon? Sabun merenya. Sabun. Hah? Nah, juga nu sabun. Mana ekonomi sabun colek ekonomi. Ngocok. Lain. Pergi ngelocok. Budak aya mah. Itu bisa pakai dirinya. Nah, buat orang masih kasih itu oke. Tidak, kamu ku sabun colek. Malu, sabun ekonomi jadi cerah gitu. Astagfirullahaladzim. Tangan degung tuh, nih, saya mah. Anggar wae tiba heula aja, euy. Jejer dia we, gitu dia. Nanya kadinya mah ya harus milik, Ya tuh. gitu. Hutan, matakan Gak atuh. bisa, kode yang kodar. Heeh. Tak dia bisa puntir, kata bisa disinglar. Naon da ieu? Ah ieu budak teh tah. Kasep teh. Lasep, budak nama, Ya atuh kumaha turunan. Naon? Kieu bah, Naon? duit yang geus beak, cek atuh minta duit deui. Nu 10 juta kamari dipake naon? Aya abah ieu 10 juta teh nya ku beli pelek oge tuh bah beak. Astagfirullah duit 10 juta eta. Pake naon wae? Pelak, sabaraha? Pelek tuh 2,5 juta hiji. Heeh. Ayeuna kan bantai opat. Heeh. Beak 10 juta. Aya ayeuna minta 10 juta jang naon deui? Kan tuh hayang dicet atuh mobil teh mah jiga batur bah. Ala halus mobilna. Aing mah geus tuh tingali. Geus bingung urang mah. Ya. Rumah di mana bakal mau gitu. Serius. Pamajikan minta Lamborghini. Ayeuna budak minta 10 juta deui. Kamari 22 poe dibayar 10 juta itu jang ku urang. Wah, main ya. Atuh da beak atuh ku mobil mah langsung harita ge bah. Oh, bener. Aing mah kumaha
Abang mah rek meremo apa? Aing Kon mah gendutnya, kopet deh. ya. Jadi ngutruk cek urang ge. So, rek teu lieur kumaha urang. Mata kopiah yang dibuka teh hareudang tah. Sirah tinggali jadi botak. Tinggali halis. Tuh. Budak mah kasep ieu euy. Budak mah kasep euy. Tah eta kumaha turunan di luhur sagala rupa ge. Apa ngantuy? Tuh kudu bangetan euy. Aduh, gila. Lain ngahina ka urang. Bener. Dia naon dia? Eta, Hah? eta teh peso gitu euy. Hah? Peso. Lain, dia ngahina naon ka urang dia? Peso eta teh. Serius teh eta? Aduh, Redi. So. Apa ya? Aya dikawinkeun. Hah? Minta dana ka urang? Ah, Redi kalau So, tah gitu. Nyemah, ambung ah, nyemah. ambung ah. Mau dibere Apa kawin. ya we? Nah, aing mah. Aduh, ji euy bener euy. Beratnya euy Eta anak budak, kaitan euy. budak anu ieu pamajikan. Kasepnya Kasep. Nanya kal euy. Tinggal kasaha euy. ka urang. Oh, manya euy. Sakitu nih mah ai ilmu majunya pendek. Astagfirullahaladzim. Salah ji euy. Nah, Tuh ka inung bener Jang, ya. ari ka urang begitu-gitu teh nyawa-nyawa naon? Hah? Itu mah pak realita juga kenyataan gitu, Bos. Nah, bos, lain bos urang mah. Oh, ji Kalau kan hayang disebut bos urang mah. Aduh, saja mah. Oh. Semua Bali aja euy. Lain kumabariana. Didinya geus teu sopan. So, Mana di topan? aduh aing mah. Finish him. Aing mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa kurang tarik assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Pak Haji. Ija euy. Kumaha aja we dapat ya. Aurana ya, rada beda euy. Gitu lah Pak Haji. Masak apa Pak Haji? Atuh tiba heula aya ngapa serangannya. Hah? Geus naon jang? Wah, Udah dia biasa, beda. di sekitar rokok, Aya rokok kahayang aja. gitu euy. Kamari budak yang mau ngeteng buku Pak Haji. Aduh, tegal duit. Nah, teu gawe gitu jang. Nempangan saya itu. Ya si Ujang, si Ujang. Yang biit. Hak ya sama irungna we. Ora itu asik kan. Nganggar tuku make sapa sadi mah eleh. Poe digejul. Oh, hebat euy. Kesaksian teu. Saksi euy. Kawan eta. Banyak kali lagi dong dari petir euy. Pang bageurna pang kasetna. Lain ja. Ka tadi. Ya. Lain awe urang da. Enggak gamblang atuh. Manehana hayang kawin nu tadi nanti tulungan ku urang. Heeh. Jadi mung urang. Asli dah. Apa terjadi orang mana? Tidak kawin. Dari tengah bunga mana ge? Dina geus di rumah. Geus naon we ka urang teh. Potong gitu ya. Hari hidup lain naon kan ieu. Kan kayaknya cenah dangu teh lamun irung mancung, jadinya batur makan kahareup. Nya. Nya, ieu mah kajero kitu we. Ciri khas. Ciri khas eta mah tiba heula aji gejul. Beuteung si spek kadang mah nya cenah kan kahareup kan. Kan ada yang mah cenah paujang, upang mewongin ceurik kapanya gitu. Kita aja deh. Nah, apa itu? Tetap tinggal ieu cenah botolnya lira cenah gitu. Aduh, Teh gimana? Tong didenge. Tong didenge jang. Jadi Naon atuh ah? eta dia. Naon? Sajepret ieu. Hah? Jepret teh. Sajepret teh naon atuh da kudu pugu sajepret. Oh, di imah aduh kan kieu, aduh imah teh lah. Naon itu teh kieu teh naon sih? Heeh, sangu beak ieu we. Heeh. Kompor pareum da usah lagi. Heeh. Terus ka dieu naon tujuanna rek naon? Tengah tiba haji. Tuh nya. Jadi, Goreng tungtungna. tadi Kade jalan. apa jauh coba aja. lain ji haji masa. Bener teh. Abi mah kade saseunya menit lain. Tah. Kadanya teh. Benar-benar nih. Cik ngadenge sabarang minjem teh hidup teh. 10.000 ji. Ah, 10.000 pira aku minjem. Ah, aing mah Ji, Baik kali aja lah. bulanan ji. Minjem 10 juta sudah liur. Aku ribu aja nah. Mana 10 juta 10.000? Ah, tah iya tengah teh ji. Tengah teh ji. Aku ribu ji. Beres 10.000. Bahasa Cina mau ngapalin. Ceng teh sabaraha? Mana ribu cina? Tah. Salah wae ji. Parah mati Bu Ida nih. Tadi itu. parah mat cuy dah. Naon teh itu? Parah. Ka Cina.
Kita orang mana nih ujang Ji? kurang eunanya dieukeun status manehanana teh ayeuna ka dieu teh rek minta kadukun cenah. Karunya, Wah Ci. karunya Buset Ji. tah eta daripada kadukun cek urang teh nya kurang dibiayaan. So, kurang mah tapi manehana ngina wae urang teh. Karunya. Aku ya, aduh anjing. Lagi kalah. Aing mah kesel udah. Tadi teh. Halo sih kita mah Ji. Iya, buka nyewa. Totak sarua Ji. Make totopong geus teu bae geura tadi teh. Oh gitu. Mun tadi benerkeun ku urang mah eta teh. Sok bingung Ji euy. Kan anggar guys siga ieu siga primus nih. Nya. Pria muka setan. Wah, ya Ji. Ji, aya teh beutang ngomong Ji euy. Oh, jadi cara mah udah loba duit. Ya, betul. Lain pada boten Ji sugih. Oh, juga sok tanyakeun sugih naon. Lagi. Ah, eta ini ngati. So. Iya aja. Papato. Potong mana ini? Ji, lantai aya apa nih? Anjir dia mana? Dia siluman. Lihat naon tah? Lihat hembo pemajikan euy. Alah. Tawa di dia mah kira-kira di zaman geus dapan ngomong jadi jahat anjing euy. Sababnya beungeutna teu kabeungeut tah. Aduh, apa kudu kumaha kitu beungeut aja. Ngomong can bentes. Jeung ditut ge bentes ditut wah mah. Gitu tadi euy. Lain cenah eta ge nya baheula. Cenah mah jok kainga di make sendal tadi balik wae maneh mah. Orang apa pisah eta? Pisah eta. Cik si Acing. Oh. Oh, orang teh baheula naon cing? Kamari namu ka si Acing. Aya cenah. Ngaranna teh si Jajang. Jajang Piit. Jajang gede udah pikir. Ujang Piit tah. Piit itu. Lamun make sandal sok dibalik wae. Bebas lagi dirinya ge amun keur ulin keleutik urang dirinya babarengan. Dibuligir wae euy. Dibuligir teh sareudang. Ya. Keleutik teh hujanan. Hujang. Teh Pak Yul. Aing teh karunya teh dibere kopi ya. Aduh, kopi naon maneh? Bela orang mau kopi 2000 aja. Si Kemet gua aing mah. Kopi Met. Cicing atuh maneh mah moal morekeun ku maneh mah. Moal mah PS. Kemet. Nah, suaraan aing mah. Kemet. Pangmerikeun kopi karunya Jang. Banyak ke kopi sekalian. Karunya kunaon ingkut Jang? Ya agak pinggang batu. Aduh, aing mah euy. Eta pangmerikeun kopi karunya cenah. Pangmerikeun kopi deui hiji deui. Heeh. Kita beliau meuli saruntoy. Kawa kayu ka naon? Pangnyukeun ka dieu tuh, kopi naon tuh? Itu kan itu tuh dapur mah. Tuh. Kopi di ditu. Jongcingkat segala karunya. Ji, Awan. kumaha balong teh juga pakai ini. Wah, alhamdulillah. Ngan dieu ye. Anu lieur mah. Nu mentak. Sahawa eta teh. Oma. Pamajikan, ya. Ayeuna teh meminta mobil. Alah siap. Budak. Nah, geningan. Nuhunnya, Met nya. Sing mulus rahayu berkah selamat, Met. Mewah kain gitu. Mau kunaon? Hah? Ya mewah banget. Aduh. Oh, Haji, oh. Gitu. Ayo. Atuh kunaon suri naedan gitu. Kesurupan. Naon. Ada rumah di Putu di Lembur Tasik cenah. Anak yang dikawinkeun Ji. Saha tah? Ridho teh Allah eta mah nyari ke Ridho. Lah, atuh cing bener geura. Ridho hitam. Jo ieu teu bener. Ari ngomong teu detail. Teu sopan. Itu lagi. Aing mah kumaha ieu teh? Didegungkeun uing. Naon ieu Ji? Ulah bahaya. Ulah. Ji. Bahaya ieu. Iya. Simpen lah. Ieu mah di Lembur aslinya geus Ridho. Jangan didengekeun mah ieu. Ikannya Cing kumaha? dilipen nya. Pinjam duitna tong ka jadinya. Jadi kayak Nyari tanggal we nama. dilipen Ji tadi beureum dilipen. Jadi halis pokona. Geulis pokona aja. Lembur sorangan teh. Anak hiji buah gitu.
naon? Riloan pokoknya mah eta mah. Tuh kudu di paraban, tuh bayar duit daekeun eta mah Ci. Langsung yang siap dikawin. Siap dikawin. Buluan gitu mah. Monyet lagi sama. Kayak tutungnya saya tahu euy. Geus ditanyaikeun ujang ku aing. Aduh nya cik urang ge. Ih, ngajak orang ngasih saya nih, lain bedog teh euy. Ini cenah heula bedog teh euy. Main atuh tong. Geus keun main masa bro mantepkeun da ieu mah. Geus, geus jempe. Simpen. Simpan atuh geus. Hai wang euy. Cina Jos aduh. Cina Ada aja. euy. Ada aja. Duh, jadi tegagah tuh da gini. Oh, ini pakai dia lah. Mau gimana aja serius. Baik. Beda anggar euy ngomong. Peruntungan mah ieu. Itu ngadenge teh orang teh cenah penting apa teh sok jadi kunaon teh. Hah? Kenapa teh sok jadi kunaon? Cek saha eta teh? Yang ada cek aceng teh urang mah teh. Ek diharewaskeun rek langsung. Langsung ke wae. Langsung ke. Kadang ke pemirsa teh. Jadi orang teh kieu ye nya sedih, ku sedih namanya. Duit loba. Bener teu. Kontrakan loba. Pamajikan mah komo deui dalapan. Budak geus riap. Incung geus loba. Edan. Naon sok sedih? Teu bisa ningali nyanyi serangan. Aduh kalungnya teuing anak perempuan. Naon? 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 Apa? Makanya itu udah ketik macam bisa kilapang mah nya. Mana yang geus mau tanya ku misang kieu teh apa euy. Aduhnya. Domba kumaha dia loba duit teh atas ayo can. Oh. Pernah atuh kedeung deui kurban urang mah panang ieu teh. Sapi. Sapi beuki loba, balong beuki wah atuh. Sawah oblak-ablak. Sapi anakan usaha. Hah? Sapi anakan ini can. Sapi anakan hiji. Can aya anakan kan? Geus anakan. Aceng. Si aceng eta sarua urang eta. Lain sapi ngaranna. Utang mah budayut cenah euy, madenge mah. Heeh. Lempana ngagigeg jeung gitu euy. Terus? Heeh, si sirana botak terus deh. Wah iya. Goblok. Taharin tadi sih ya. Wah. Jangan kalau lah. Heeh. Geus kirung pegek mah. Ibu beungetan mah. Tuh, tinggal ya. Kacina. Mana yang mah? Ini beungetina gitu euy. Tuh, ya. Ih, ngadenge mah cara urang teh ka dieu teh kayak Nah, ya. Ya, ngeuna ieu teh sopan ya. Ieu teh kolot. ka dieu teh urang teh. Kalau mata paksa ya mah. Begitu. Kaduana yang ngadenge nyanyi urang mah kita. Nyanyi naon tah? Hah? Bingung aku bingung. Itu mah. Tadi bukan siapa yang cingeunangan bukan orang ngadenge doang anjing gitu. Geus kolot kieu mah teu nyanyi naon ge nyanyi meureunnan. Iya, Nyanyi naonnya euy. Angkat ngagandean. Sok gila, kayak gitu lagi. Aya gitar eueuh nya euy. Hah? Aya gitar. Iya eueuh. mah tuh jilah gedeung dia mah kita mah. Men. Cik pangenakeun gitar men lah. Rek nyanyi men. Aya gitar teh men. Ulah. Oh, euy. Gitar naon ge euy. Ya nya foto segala. Hotel lah orang nyanyi ieu urang Tangan heula. pemanasan heula nya. Si Ujang. Kita nyanyi heula ieu mah. Tapi aku bisa nyanyi tadi ya. Teu bisa. Tidak bisa nih. Oh bisa nyanyi ya. Bisa ieu mah sok. Ah, semuanya dia. Asli. Geus dijampean ku urang sok. Asli lagi. Asli tah elmuna geus dieukeun. Si kita minta. Masih bau dia. Bau dia nggak tadi. Men. Oke. Ah, men eta barang heula suku men euy. Ini orang bisa ya. Cicing. Syukurnya sih kayak pengen orang ya. Karunya teuing nya Jang. Sok nyanyi. Im. Yoki. Sok nyanyi lah ya nama. Duh. Ini naon di? Anu baheula we urang mah. Tolong nakal ya. Mojang priangan. Tinu A. Oh, tina aja. Angkat ngagandean. Bangun taya karinglah. Dangdosan anu Oh, ejek. Dangdosan sederhana. Mojang priangan. Naon di?
Geus euy. Soalnya kumaha teh? Geus bae mandi. Geusnya. Sok duluikan. Hemat imut lucu. Sorak seri nyari. Kita susah nama lah. Kabar gua geuningan. Saji aing mah. Oh enggak, dia geus bere jampe bere naon anggar kene wae men ah. Men. Men. Ya. Lagi salunin men ah. Nah, Ikut. Ji, Naon. aing gimana sekolah itu jam 12 penting gitu. Terus naon peuting? Saya mau kiek, ngarep mau lagi. Sabar wae eta teh. Lumayan sabaraha we gila. Biasa nama kieu minta nomor rekening lah. Hah? Nomor rekening lah. Aing cash mah ji euy. Oh, cash mah. Si tolong aja lah. Oh, cash masuk. Itu aing mah. Aduh. Oh, bae taunya. Bukan gua aing ji. Oh ya tadi. Oh tidak. Aing we. Ji, Tahu lah. Oh iya. Dia tuh dibere kieu kana we. ada ji, gua ji tuh siapa? Ah, ya we. Balik ya. Balik gua. Moal. Ah, ya kaget ayo aja. Geus ari lah. Itu lah. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Yo, satu kayak tawa lagu teh.